Allahumma sholli alal Mustafa imamil ulumi wa bahril wafa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mata-mata bisa dibohongan ya, rikeun budak terus. Allah. Angkat atuh aing kitu mah. Subha. Sing tarik subha. Sing kompak subha. Aya nu kitu aya. Tuh nu ngaranna setan mah hebat, nu ngaranna setan mah indungna teu bisa digoda melalui anakna. Jadi teu khusus salatna. Kos loba di masjid geuningan kolot-kolot ibadahna gara-gara karena naon digoda ku set. Digoda ku setan ka kolotna teu mental ka budak beut. Nu ngaranna budak leutik salatna sok ditalarukang leres henteu. Kolot dihareup salat maghrib waladdallin. Kolot mah amin. Budak pangtungtungna amin. Amin. Kolot nu salat ambak-ambakan goblok budak. Ku aing geus beres salat maghrib digablogan ku aing. Ari ngomong mah henteu dina hate gugurut. Leres henteu. Awas ku aing. Setan datang cek setan tingali heula sabar urang heueuh. Allahu akbar ruku. Aya tiluan sami Allah cek setan teh loba keneh heueuh kita sebagai situ. Allah tujuhan ku aing deuleukeun setan. Terakhir atahiyat geus hayang buru-buru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batur maca tasbih tahmid jeung tahlil. Ieu nu di tukang ambak-ambak. Sorbaan diangkatkeun. Hareureuy wae sia teh nya. Cek barudak lain awe-awe sia teh di udang cikidau. Subha. Sing tarik subha. Nu ngaranna aki-aki lulumpatan balepotan jeung sarung kudu brag-brag. Cek barudak mantap. Cek nu hiji deui luar biasa. Cek aki-aki awas ya. Aya nu kitu aya. Sing tarik aya. Nu ngaranna setan mah hancurkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad. Leres henteu. Diumumkeun ketua DKM. Assalamualaikum bapak-bapak, mohon maaf. Enjing murang kalihna tolong didampingi salatnya. Karena lamun anu di tukang mah sok hareureuy wae. Balik kolotna. Besokan ke salat jeung bapak. Atuh bapak yang jeung babaturan urang mah yang kudu tong geureuy di masjid jeung bapak salat. Dibawa ku bapana salat, nu ngaranna setan teu bodoh tetep cerdik, betul. Budakna di dieu, bapana di dieu. Babaturan saruah jeung bapana di ditu, budakna belah ditu. Bagian ruku ningalikeun langsung. Cek babaturanna kolotna kesel ganeh batal deui sing tarik batal deui digoda ku setan digoda ku set. Mohon maaf nu ngaranna budak lamun heureuy di masjid wajar, tapi lamun kolot heureuy di masjid kurang ajar. Budak heureuy di masjid tapi lamun kolot heureuy di masjid Habib kunaon budak wajar dengar di tata krama dengar di adab-adaban di masjid, tapi nu ngaranna kolot kudu ngarti tata krama di masjid, betul. Budak sare di masjid wajar, tapi lamun kolot sare di masjid sing tarik aya di sok ngolor di masjid aya sing tarik aya mana jelema mana. Budak leutik salat Jumat dibawa ku bapana geus capek di sakola olahraga di mandian ku indungna. Nu ngaranna budak geus capek olahraga di mandian lumpatna hayang sar di masjid salat Jumat sare di pangkuan bapana. Cek bapana karunya budak teh capeun wajar. Budak leutik sare di masjid sing tarik ieu kolot datang ke masjid ngadon mo niat nama iktikaf datang jam 11 ngeus salat tahiyatul masjid beres langsung nyekelan tasbih neangan senderan teh nu ngeunah. Datang batur subhanallah tasbih
diputer-puter nepi kalagrag tengah leungeunna goyang we terus diudangkeun ku batur pak tas bena lagrag oh leungeunna kieu we terus aya tas bena aya nu kitu aya sing tarik aya imam khatib ceramah ieu molor beres qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah terus nepi ka akhir narangtung batur diudangkeun salat Allah subhan sing tarik subhan makana bumi lamun hayang berkah dibanyakeun di rumah maca naon sholawatan sing kompak insya dengan berbagai macam variasi silahkan abdi maca kolot paheula mangga sholatullah silahkan arek nu ayeuna mangga betul kan ayeuna aya Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi ibu-ibu mangga Ahmad ya habibi 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 salam habibi sok capruk wae si eta mah can beres mau salam alaika ngeusan ka mana ieu dangukeun heula barang sadayana Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi alhamdulillah Ahmad kekasihku Ahmad kekasihku siapa baginda Nabi Muhammad salam alaika tuh ucapkan salam ka Kangjeng Nabi Ahmad ya habibi alhamdulillah sing tarik alhamdulillah nu pamagatna sadayana Ahmad ya habibi sabarang Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika kompak sadayana pamanggat yang istri barang Ahmad ya habibi habibi mas jam sabaraha ieu teh subhan sing kompak subhan waktu sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia bagian Pandansari teraskeun ya teh sing tarik teraskeun sing kompak teraskeun bu hirup di dunia jang ibadah Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ciptakan jin jeung manusia tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah beres henteu rumah tangga ibadah sedekah senyum mereka daharan sing tarik nguruskeun budak sasapu nguruskeun salaki mere duit ka pamajikan tuh loba geuningan ganjaran teh ngan urang teu nyaho tong sok ditulis-tulis geuningan ganjaran urang teh keun antepkeun we nyumbang ka masjid 100.000 tong ditu sing tadi tong dituliskeun bae mere ka jalma miskin ayeuna mah kadang-kadang mikir-mikir jangan-jangannya eta teh pura-pura jelema teh sigana teh arek mere 2000 perak ge mikir-mikir bu arek sodaqoh mah sodaqoh we manehna arek pura-pura teu sabodo teuing eta urusan manehna jeung Allah leres jelema pepecakan padahal teu pecak misalna cek urang teh molotot si eta mah molotot keun antepkeun arek ngabohong antara dia dengan Allah yang penting urang ningali dohirna kos kieu jelema teh butuh bere perage 2000 Baca Nabi kebiasaan sabodo teuing
da urang mah teu unggal poe jeung jelema eta teh na mobil meren oge leres aya nini geus kolot pas cigana ieu ngorak keneh geus nyaho kolot dibawa ku anakna wah ieu mah cigana ngorak keneh ya geus nyaho kolot bere 2000 makasih hatur nuhun mudah-mudahan ku Allah diganti masalah dia ngebohong antara dia dengan Allah kunaon jadi urang suudon ka jelema leres henteu ayeuna banyak orang yang mau sedekah mikir-mikir betul nu mawa orok wah lain budakna eta mah lamun bener budakna ngomong naon lain budak mah nyewa eta mah nyewa karena ada beberapa oknum-oknum yang jadi pengemis imah negara redong sabodo teuing dia berbohong itu urusan dia dengan Allah leres orang jadi orang koret ayeuna mah arek mere mikir bisi bohong sabodo teuing hei cedok mah cicing wae maici sing tarik sing kompak leres henteu kebaikan kejelekan aya nulisna saha malaikat raqib malaikat atid malaikat sing kompak raqib atid eta atid sing kompak raqib tadi maca kompak sadayana barang raqib atid eta asa teu barang gua itu cara kadieu raqib kadieu tingali panangan Habib tingali panangan raqib atid eta tak itu menihara saya siap sing tarik siap istri heula sadayana lalaki molotot heula luar biasa bagian lelaki apa ya siap mantap alhamdulillah sing tarik alhamdulillah kebaikan aya nu nyatetna kagorengan aya nu nyatetna tapi subhanallah jelema loba sodako teh jadi dengdek lempakna aduh loba teuing pahala aing asallah subhanallah berat aing mah berat eta kunaon kang loba teuing pahala ieu teh nu loba dosa teh dengdek ka kancak kunaon kang dosa loba teuing aing kurang penting aing judi goblok teh eleh deh teu aya nu loba dosa nu loba pahala sadayana akeun biasa-biasa saja santai kang mah alhamdulillah padahal penting geus judi kumaha kang alhamdulillah penting geus zina kumaha kang alhamdulillah penting geus minum khamr tapi tidak ada yang tahu antara dia dengan Allah betul makanya di alam kubur teh aya nu terangan aya nu disiksa aya nu henteu tapi nu disiksa teh aya nu terangan urang datang lamun kanyahoan karunya jelema anu ditinggalkeun anak aya budak lewat bapak-bapak lewat di kuburan ngejerit-jerit ulu si mang ieu pamajikanna eta assalamualaikum aja itu salah kieu cek digebugan di alam kubur cek manya mana di nyaho eta lewat cek ari tuh oh ya Allah si bapak dikumahakeun eta teh tidak ada yang tahu tidak ada yang sing tarik tidak ada yang nu maksiat anu soleh adem ayem subha sing tarik subha didenge-denge ku urang ieu teh tukang judi jelema coba disiksa teu suganda teu aya itu rahasia Allah sirrun min asrarillah itu rahasia tidak ada yang tahu makanya orang mah husnudzon ka jelema teh sugan we husnul khotimah tukang mabok jelema teh ujung-ujungna halus betul sing tarik betul ini semuanya hanya casing saja ibu mohon maaf Habib pakai jubah pakai kopiah pakai sarung pakai kos kieu sorban ini casing
yang dalamnya tidak ada yang tahu. Bisa jadi Habib pakai kaos sararawek eueuh nyaho. Leres henteu? Sing tarik leres henteu? Atau Habib pakai sarung gladina bolong eueuh nu nyaho. Betul? Ibu mohon maaf jika nu aralus garinding jerona belum tentu alus. Mohon maaf kadang-kadang ini contoh saja. Aya nu behana pakai paniti. Dipakai nyingsol sabelah. Cek salafina isya kono jeung nyingsol sabelah eta teh. Kan model 2015. Usia tadi beli-beli geus lila atuh dah. Aya anu kitu aya. Batur mah teu nyaho, wajuna ginding alus, jeroana belum tentu bagus. Betul? Sing tarik betul. Wanita berhias, pakai lipstik nu mahal, ini casing. Pakai bedak yang mahal, itu casing. Orsinilnya sok tingalikeun keur hudang sare. Bibirna bareulah. Beungeutna katingali aya nu saeutik bolongan saeutik. Cek salakina sia mah aslina goreng. Bapak mau nih ngomong kos gitu mana ka urang teh. Heuh ari geus dangdan mah mana teh kinclong. Pakai lipstik bareureum. Ayeuna mah dibareulah kos kitu nya wajar atuh can dangdan. Itu casing, ditinggalkan nanti, tapi yang asli bakalan ketahuan. Betul? Sing tarik betul? Geus saeutik zaman kiwari jelema loba nu ningalikeun casing-casingna hungkul tapi under dina garoreng patut. Handphone casingna lamun luarna hungkul alus tapi LCD-nya sudah jelek, jangan dibeli. Geus goreng eta teh, moal kapake. Tapi lamun jelema bodoh pasti dibeli dan tinggali luarna hungkul. Mobil bodina halus tapi mesinna geus acak-acakan, tong dibeli. Berarti eta geus dialusan eta mobil urut tabrakan, dialusan deui dicet deui, goreng eta mobil. Lamun jelema nu nyaho ahli mobil, ieu mah urut tabrakan, ieu na cetna geus sabaraha kali dirobah. Itu dia tahu. Begitu juga tentang ilmu agama, ulama lebih mengetahui. Betul? Sing tarik betul? Urang teh casing sadayana. Dipakai kadang-kadang maksiat, jelema teu nyahoan. Ngomongkeun batur duaan, heuh subhanallah. Bla bla sajam leuwih ngomongkeun batur. Ditulis ku malaikat atid. Si ece ngomongkeun batur eta. Mani sajam setengah teu eureun-eureun. Ditulis terus catatanna. Kebaikan ada di sini tapi kebaikan gampang leungitna, tapi kejelekan sulit untuk dihilangkannya kecuali taubatan nasuha. Eta ge lamun ditarima ku Allah, tapi kebaikan mah babari lunturna. Nyumbang ka masjid geus alus masjidna, lamun teu ku urang mau jadi ta masjid teh leungit pahalana. Tapi kagorengan ngomongkeun batur belum tentu ku Allah dihapus. Ku malaikat belum tentu dihapus karena non hese geningan catatan nu ieu mah dihapusna, tapi nu ieu mah babari leungitna. Laras. Sing tarik laras. Sadayana ieu casing. Urang kabeh milik Allah, bakalan kembali kepada Allah. Bapak Haji Abdul Hanan, mana nih Hanan? Ieu nyewa panggung nyewa nu gaduhna aya disewakeun. Dongkap nu gaduhna punten tos beres Pak Haji teh acara atos ku abdi bade dicandakan. Mangga lain mangga-mangga cenah aya atosna mana? Oh gampang urusan duit mah sok bereskeun heula geus beres kabeh ya her. Oke, dirapihan deui mawa pakai kol buntung ditaek-taekeun eta beusina dengan berbagai macam orang ngarahe ka hiji beres dirapikeun deui dilipat-lipatkeun dibawa ka imahna ka nu bogana. Nu bogana bebeja kanu nyewa. Padahal itu nu bogana tapi bebeja heula Pak Haji bade dicandak. Mangga terus beres acara ieu. Urang ge kabeh milik Allah. Urang bakalan kembali kepada Allah. Tapi Allah mau ngabejaan ka urang iraha urang mau. Teu bebeja Kang Haji, insyaallah ge geus salat subuhnya dicandak. Binem. Engke sanggeus salat lohor lah maneh mah. Cai Mas, engke maneh mah sanggeus transaksi jual beli dicandak. Teu aya nu terang. Urang nu di dia hadir bisa jadi nu pertama ieu nu hadir mau ti heula Habib Panderi. Atau sabalikna Habib Panderi anu di dia ti heula. Amin. Eta nu amin bagaimana? Amin ya robbal. Tah eta nu amin-aminan mudah-mudahan ti heula ya Allah. Siap? Sing tarik siap? Kabeh ge bakalan dicandak ku Allah, siap teu siap. Tapi Allah moal ngabejaan. Beda jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Malaikat pencabut kenikmatan wawartos ya Rasulullah. Allah yukriukas salam, Allah kirim salam. Abdi diperintahkan untuk memisahkan ruh dengan jasadmu. Bagaimana ya Rasulullah? Menang henteu. Karena instruksi ti Allah, malaikat pencabut kenikmatan
tanyakan heula ka Muhammad namun diizinan laksanakan, tapi lamun teu maneh balik deui ka urang mangga ya Allah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wahai malaikat pencabut kenikmatan, jikalau itu instruksi dari kekasihku Allah, maka laksanakanlah. Sok laksanakan. Teu kunaon karena urang geus rindu hayang papanggih jeung Allah jeung kekasihku. Tapi malaikat, urang minta ka maneh hiji, lamun dicabut nyawa nyeri rasana. Kade umat kaula entong ngarasa nyeri. Keun umat kaula ieu di alam dunia lamun dicabut nyawa nyerina ditamplokeun ka kaula abdi nu ngajamin keun umat kaula mah tong nyeri. Tuh Rasulullah subha sing tarik subha abi pun bade tumaros di dieu aya di dieu nu maotna ku guru bugan aya henteu sing tarik aya henteu datang-datangan assalamualaikum jang bapak maneh mana itu nuju di kamar kunaon sakaratul maut keur ku guru bugan uluh teu aya. Karena rahmatna Allah kakang jeung Nabi Muhammad umatna begitu nikmat meninggal dunia anak. Kadang-kadang mohon maaf indungna gering. Tos 2 tahun di kasur, budakna ngantosan. Mak, neng bade kahampangan heula sakedap atunya. Burukeun neng kumaneh burukeun nya. Neng atos kahampangan bade salat lohor da teu acan kan make teu acan salat. Neng heula ke mah diabdasan salatnya. Mohon sok neng ngengalkeun. Mangkat budakna. Salat eta budakna. Datang ka indungna. Mah meuni tibranya sare padahal lain tibra geus dicandak ku Allah 2 tahun didaguan ku budakna teu kanyahoan maotna diudangkeun mah salat lohor mah ih ari mah teu tong heureuy ceurik budakna ya Allah 2 tahun ku urang didampingi bagian maot teu bebeja eta indungna manggil dokter yang ditinggal masih aya keneh teu dipariksa ku dokter tos teu aya ka mana dok bari cokot kuno bogana ceurik budak mah ya Allah mak 2 tahun bergantengan duaan bagian maot teu bebeja teu ngomong neng sigana teh mate bade angkat heula teh teu aya les langsung teu jajarawakan indungna aduh ampun teu aya karena apa rahmatnya Allah kepada baginda Nabi untuk umatnya. Alhamdulillah sing tarik alhamdulillah. Makanya ya Allah mudah-mudahan nu hadir dia dicabutna lalaunan amin teu karasa amin makanya nu amin-aminan sih subha semuanya bakalan mati. Orang kaya bakalan mati, yang miskin bakalan mati, punya jabatan bakalan mati, rakyat biasa bakalan mati. Betul? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Ya Allah, mudah-mudahan nu ngajorok mati sing panjang umurna. Nu cicing nu bengong wae. Sangga salat subuh teh hirup kene